kuari mah hayang nakal pak. Wih jajana minumnya coca-cola, rotinya cocolate, jajannya coki-coki, barang di dalam colina cole-cole. Waduh, udah kadugaren di haram jadah ya. Oh wah tayangan eta karena belum dangder. Bo ibu bo ulah heuy kah dusun haram jadah doang ka kiai hayai heuy deui karak panggih jeung hayai heuy kah kitu ibu bo nah gareulis jendol sia bo nek naros kuring aya keneh di dieu kueh katimus abadikeun. Ih, eta kue katimus, kue pangkolotna, kue katimus. Sebab kabehan ge pernah kakak kasih eta katimus. Moal si timus. Ngan aya da leuwih kolot tibatan katimus, kiripik aki kabeh kasih eta mah deui. Euy, Bu, teu hayangeun teh anak urang. Hayangna anu kararitu bae. Betul apa tidak? Iyalah Rasulullah, fisikna unggul. Katpahu qad alata qauman idza jalasu pundak Rasul ngaluhuran dina kaum nu caralik. Lamun Rasul keur calik pak jeung para sahabat doangna mah luhuran sahabat nu eta, tapi lamun geus ngadeg jeung Rasul calik jeung Rasul pundak Rasul teu kaluhuran ngaluhuran nyalira. Masya Allah aya jelema nu model kitu teu aya ngan Rasul wungkul. Ialah jasad Rasulullah. Masya Allah Nabiullah Yusuf kasep tapi moal mahi karena kakasepan Rasulullah. Pala hadirin sadayana, nah sebabna begitu Nabiullah Yusuf keluar panan poe teu surem. Ketika Rasulullah keluar panan poe sakitu caangna surem. Pala hadirin, ialah Rasulullah junjunan urang. Makanya kita berjanji diceritakan man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah. Man ro'a wajhaka yas'ad, bahagia jalma anu ningali wajah Rasul. Jisim kuring waktu tahun 2012 ke Baghdad ke makom Tuan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kuring saminggu di Irak, langsung ke Karbala, terus ke Imam Junaidi, ke Imam Siri Sikti. Eta di Imam Siri Sikti jeung Imam Junaidi aya rambut Rasulullah salembar pak. Ketika Rasul haji wada, Rasul dicukur. Tadi perbutkan ke sahabat, aya nu nyanda ka Syria, aya nu dicanda ka Yaman, aya nu ka Turki, aya nu ka Irak, aya anu ka Maroko dan lain sebagainya. Begitu ningali rambut Rasulullah 135 jemaah kabeh eueuh nu teh mewek ceurik kabeh pak ningali rambut Rasulullah. Kakarak rambutna kos kumaha rarai Rasul, kos kumaha dedegan Rasul. Jaga urang moga-moga sing digupai ku Rasul, amin. Jasad Rasulullah ku mulia-mulia teuing. Iyalah Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah unggul wa fi khuluqi, dalam segi akhlak. Punten Bu, akhlak Rasul ulah ning dina ibadah. Jauh jeung urang. Punten, ramun Rasul dina ngaleutna jeung tuang beda jeung urang. Heuy, dalekeun euy, dalekeun. Tadi. Ngaleut Rasul beda jeung nginumna urang kadugaren. Lamun Rasul haus, uih perang, uih ti ladang, uih ti kebon korma, haus. Woi, pemuda dalekeun, woi. Tuh di itu dalekeun. Dalekeun itu cenah belah mana? Atuh teh jauh teuing sih kumaneh mah. Tuh.
Ngaleut Rasul beda jeung urang. Lamun Rasul aus uwi ti kebon pati kebon korma uwi perang sadajan 1000 aus ngaleut Rasul moal kudu disaepkeun ieu sagelas moal ngan tilu siripit sak bismillahirrahmanirrahim set 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 bahkan ulah sok nginum ayeuna urang gagak aya gelas gagangan gelas teh hiji nginumna lobaan ulah sok nginum di dieu tah jaku gila urut batur dusun dia horeng salah akhlak juri kita nu kitu ngaranna ih aya kitu pan kieu kuduna cek Kanjeng Rasul su'urul mu'minina syifaun urut jalma mukmin teh ubar ieu urang lain urut saya teh dia bengek dia kenepa deui cenah tolol su'urul mu'minina syifaun urut jalma mukmin eta ubar mantak guru ulama Abuya Daman Huri Mekah Abuya Yusuf Caringin mun urut saya mah cai dicicicikeun kadeceng kadua nilaina tina cai Zamzam ialah cai urut jalma muslim kitu kula gede mah nurutan cai urut saya mah kumpul-kumpulkeun ku kula dinum anak hayang dinum ieu kadua cek guru ge nilaina tina cai Zamzam urang mah lain urut saya tadi ya bengek guru tolol bo kumaha ta Rasulullah ngaleutna kieu bismillahirrahmanirrahim contoh ieu mah ngan kena sasaran atuh pira aku nyontokeun teu dipraktekeun tolol ih sirik bae ka kiai geblek henek aing majak orang dia bismillahirrahmanirrahim kaya saep teu da Rasul kayak gitu mun ngaleut moal disaepkeun langsung teu cara budak kadugaren balik ti ditu ti kebon terus melak cau haus kuat jeung tekona dikieukeun untung temelak dia di tikoro kalakuan jasi mana teh jeung emad ka dinya tah jeung usup terus kalanpeut teh aram jadah doang nya eta tah tuangna Rasul beda jeung dahar urang ka usup euy eta Rasulullah lamun tuang tilu ramo dalakan dia cep bo dalakan tilu ramo tak dihuapkeun ku Rasulullah kana baham Rasul digayem sabaraha wangsulan 27 wangsulan mantak munasabah kesehatan nyonton nanti Rasul ieu kumaha gitu lamun jelema mengikuti tuangna doang Rasul hiji moal katalajang penyakit nyeri huntu dua moal katalajang penyakit emah moal katalajang penyakit ambieun moal katalajang penyakit stroke nah sebabna makanya teratur moal katalajang ginjal moal katalajang penyakit lever moal katalajang penyakit ambieun nah sebabna tuangna mengikuti ajaran Rasul dalah tuangna mengikuti ajaran tuh kos kitu pantuangna Rasul mah kumaha urang kadugaren waduh koti seok kalapatan et beko seok keduk cek pemajikana dalekeun huap bapa dia sagurere cumplung gitu kausup eta kalakuanana seok dikeduk dikieu lek lep lek be digelong digilekeun ka katuhu digilekeun ka kenca lek be ditelek melak di tikoro malotot ka pamajikan dia ngejo heuras teuing cek pamajikan lain kejo heuras teuing papajuh kakak sagere batu deuleu cenah keur nyatu bebas ya ka usup ye kumaha endahan eta mah urang bener tak koma eta bikang nu udah ngajuru bau bikang nu udah ngajuru kuat jeung bobokona dah kuat kieu bila pancena kiai nyaho pugu kitu pamajikan aing ge mun udah ngajuru bu eta di dieu lalap ieu lalap itu bu alapatan mejawa be ulah cek ulah naon aya cikur segala koneng segala daun ieu daun itu poh-pohan daun babadotan beuh ulah be gembol be ieu mah jeung bobokona cek ulah gede amat ku eta ngomongan pamajikan kami mah cap geus ngaheujeun nguyup sayur kuat jeung pancina kuat surudut bau gitu kan alapatan jet pami mah mantak pang gede-gede na tai mah bikang udah ngajuru aya kitu jajeng bobokona nyatuna ge ulah congak-cengir odah lam jadah doang aya pihewaeun
ulah ning taina jeung udah ngaju rumah Pak puakna bege bau menang saminggu kulang ngendongan pamajikan lah ngendong lah cukup deket orok genaheun eta pamajikan capek modenya ngageser muak dem dak ieu mah alapatan bom Israel sakieu pamajikan kiai kumaha teuing pamajikan RT cek aing ngageleger alapatan petasan doangna terus ya 3 menit deh wani nambahan dah ya gimana urunan bari jeung harese tadi pentanana iya kukula kaciri lo pakai nucan lunas ya nu teu mayar bae aya anak aja kana kula nama eta ih paling eta sok aya nu kieu bae di penta ya kumaha can muludan siap di penta ku panitia assalamualaikum waalaikumsalam enaon ih kahaji pan keur penting geus rapat tek muludan atuh aku kuari dak merenoal hai kana ka dieu dak mere macak panitia kumaha jawabna geura pentan bae cenah dong-dongon laju engke cenah kakak mah pandori oh sampai kuari teu mayar aya eta di kadugaran aya nu kitu bedil nyasak-nyasak alhamdulillah mending dibedil cai maka naon jelema na kiai atuh ulah akhlakna nu kudu dibedil gitu supaya endah kalakuanan melalui pangaji bedil orang eta bo akhlak Rasulullah ku mulia-mulia teuing eta jungjunan urang mah insyaallah eta akhlakna ya Allah ya Rabbana ya Karim Kangjeng Rasul mah hadirin sadayana eta akhlakna diantawisna padahal Rasulullah manusia geus yakin dihampura dos Rasul mah dosa nu kahareup diham dosa nu kaburi diham dihampura Rasulullah mah pancek Allah dina Al-Qur'an inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim gitu tak pemuda maca berjanji atuh sing bisa fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik bu bari nimang anak maca salawat iya manimang anak bu kuhok tak ke anak belum ibu-ibu ditimang anak bu kuat ilun cadel ngomong nage ilun petal bu nang hulung teuing cek ibu-ibu nang elang teuing nang pintang teuing kumaneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaneh meuni geuneuh ih atuh mun teu ngalaka tangkorak dia bu euy bu Rasulullah mah dosa nu kahareup diham dosa nu kaburi ge diham tapi Rasul teu eureun maca istighfar sapoe sapeuting 100 eta nu geus yakin ahli surga ari budak kadugaren belum tentu dia ahli surga domuk ahli neraka tapi urang maca istighfar boro-boro aya be urang dieu maca istighfar keur moe cengkehna dikoreh ku kotok astagfirullahaladzim
Coba wayana, iya masjid apa musola ya Ustaz? Iya masjid apa musola ya? Masjid. Hei, coba atuh wayana, Pak, urang kadugaren, urang geus karol, kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh malalod, ramjadah sia. Nek iraha mikir, nek kede, iraha, keburu modar, betul apa tidak? Rasul bagi ahli surga maca istighfar eureun aya urang mata wayana paja dohor teu bisa berjamaah asar teu bisa berjamaah atuh coba ieu masjid pinoh maghrib isya jeung subuh kunaon kitu ngilu wiridan mah geus karolot imam nu wiridan urang ngilu ibu ge sarua ulah wakat turun ti pangsalatan teteh ge lamun can beres salat neuk ka mana balik bapak neuk ka mana balik tos maghrib dan nyatunggeus tadi keur asar haram jadah doang kudu gablek kais. Terus maca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Baca kurang 5 kali. Astagfirullahaladzim ali wa li walidayya wa sabil huquqil wajibati alayya wa liman asana ilayya wa liman syaikhina wa li ikhwani wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Baca kurang 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Nyaho dia kasih kodir nama. Ayeuna maca 10, ayeuna maca 7, ayeuna maca 3, ayeuna teu maca urang dieu tanu teu maca. Allahumma ajirni minan nar baca 7. Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus. Nyahonna ge kana daun salam doang ieu. Sigana tukang nguduk kabeh urang dieu bajindong. Tah tidinya terus kadituna laqad ja'akum terus ilahi ya rabbi subhanaka maca subhanallah 33 ulah gancang-gancang kan ka mana biasa bae subhanallah jajal Kak subhanallah gancangkeun malah endah subhanallah semloh alhamdulillah gancangkeun malah endah ieu alhamdulillah lah komo Allahu akbar lamun digancakeun moal endah jaza bah Allah berelok diganjar kiai teu nyaho berelok ulah boro-boro diganjar leumpang ge hese berelok mah tidinya muji la ilah ulah loba-loba 33 beh atau 100 aya teh cenah yang loba di imah bae sorangan sampai kacoplok tahulu sebodo amat atuh nya potongan ngadoa eta ngadoa ai keur loba nu sok kebal teuing ieu jeung moal endah ka dituna ieu mah kota amprekan ka doa-doa ngising dibaca atuh sakadang teuing ulah deui ngedul ngaranna sedeng bae hai geura ngadoa ceuk ge komo ngadoa aja kebol dibagikan berkat moal bener nu amin lagi komo pemuda model karari haram jadah doang men amin men balik men woi balik men jadi mas mulai endah beres ngadoa imam nu ngadoa urang nu ngamin teteh ge ngadoa ibu ge ngadoa di imah cek ibu-ibu kiai kunaon teh kuat ngejengek amat doa nu kasurupan kami mah rumah sajal mabod bareta teu sakola agam teu masan pukolo ti tangangon keb jadi teu bisa maca Qur bahasa Sunda bae ngadoana Allah mah uning kieu bae ibu langsung kieu ngadoana kieu dengekeun mun bahasa Sunda ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa ibu bapak abdi dosa guru-guru abdi dosa salaki abdi dosa tetangga abdi muslimin muslimat ya Allah hampurakeun dosa nu ngahaja nu teu dihaja nu karasa nu teu karasa hampurakeun ya Allah papareun taufik hidayah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat putra putri abdi sing disaralehkeun sadayana ya Allah paringan abdi umur anu panjang ulah waka geura dimaotan lamun can jarah katana suci Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah terakhir menta dunia jeung bakal ibad gitu kieu langsung ibu ya Allah duit ya Allah stres duit ya Allah listrik nek dicabut ya Allah duit ya Allah 3 bulan kreditan ya Allah can dibayar ya Allah duit salah kita usaha diukan kanjut bade mah ya Allah duit geus kitu bae ya
rojaku ya goniu duit tujuan anak atau nggak langsung ya Allah duit ngan ulah cara orang kanekes orang rawayan deh cek orang rawayan jak ulah mangado atau kudu kenceng-kenceng jak pangeran nyahuan iya ulah cek orang rawayan mudah kebeli kebon ge langsung baik ya Allah ngarti meureun jadi doa naon tah doang kitu aing mah teu hayang gitu kan kausup teh jeung jasiman doangna eta heuy beres ngadoa bah salat sunah mag ba'diyah mag beres ba'diyah maghrib balajar wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah setengah lamun ngaku cinta ka Rasulullah nulungan sunnah Rasul laksanakan ta qabliyah ba'diyah awabin wa minha huduru mujalasatis salihin wa minha hudurul jamaah gitu setengah sunnah Rasul daek hadir ke pengajian daek hadir berjamaah lamun ngaku cinta ke Rasul hayang diaku umat ke Rasul ikuti sunnah Rasul tulungan sunnah Rasul saha nu laksanakan lamun lain umatna betul apa tidak menang betul doang siar cadah doang ceng bu pak belajar sunnah wabin pak bara rakaat kiai 20 rakaat boh maju bae siang anu 20 rakaat mempau kiai cek bapak-bapak jeung ibu-ibu kulama encok 10 rakaat bae kiai kulama asem urat geus cukup genep rakaat bae kiai kulama ramatik 4 rakaat bae kiai kulama riyad hulu 2 rakaat bae kiai kulama sangheuk modar bae geus jengkel aing mah jeung mudah tiap tahun opening ketan ibadah salah sunah awabin salah sunah awabin gitu beres awabin nungguan isya macam-macam salawat di masjid bisisan isya teh mah nu pendek bae salawat nu panjang-panjang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tasbihna muter datang isya tabah bedug budak ngora nu beuna tabah ke pemuda tenang tukang salon mual jebol malon jebol urusanna aya jasiman akur atuh kabeh ge aya ilmuna tolol ulah satebeuh-tebeuhna ieu mah pamuda na bebedug tilok ngandangikeun batur begitu ditabeuh ku pamuda bedug sakadaek begitu na bebedug na atuh pamuda goyang kabeh na kaleuweung pajarkeun goyang dompret meureun adzan pamuda nu kenceng mad usup adzan ka usup ieu manu adzan aki-aki nyiksa tah maka pemuda adzan meunang kencengna doang eueuh teu tamat-tamat lieur pemuda adzan warung ngaku be urang rampones urang kadugaren yeuh adzan teu tamat hayya 'alas shalah Allahu akbar cek aki-aki parang saya akbar di tadi cenah ulah cung aja saya udin maman haram jadas ya pemuda iya mana ada aki-aki Allah cek udang cemplang dah kebosan nu lepas di kadugaren aing beres adzan langsung sholat sunnah qobliyah langsung sholat langsung ba'diyah terus sambung ku witir panggede-gedena ganjaran mah sholat sunnah witir dibanding jeung tahajud gede kena witir dibanding jeung duha gede kena witir urang witir bulan puasa doang beres bulan puasa bulan Syawal atuh henteu da witirna tolol ye aing
Kumaha tadina budak kadugaren weuy geus karol kudu gablek kepol tereh malalod kudu gablek kais ram jadah doang. Terus 3 menit deui cing balik ka imah geus beres salat isya mah uluk salam Pak ulah men bukakeun bae assalamualaikum jawab Bu salaki turun ti masjid dipapageun ku pamajikan ti pangsalatan bari make mukena kene bapa nira sanajan pamajikan urang jendol sanajan petot tapi lamun mapakeun salaki bare mukena make mukena kene waduh bagaikan sang bidadari yang turun dari letak. Kumaha cek bapak-bapak badak indung dia masya Allah meni putih mukenana kumaha banget tambah hidung ieu kumaha cek ibu-ibu bapak dia bisa baik bapak ge meni putih wisna nah beresnya salat isya beres yuk dahar jeung anak beres jam 9 ulah waka gerak nonton TV belajar maca Quran ulah kebel-kebel sampai jam 3 be tidinya setel TV teng behe jauh nanaonan pan dia molor ka ditu na eta wayana geus karol kudu baroga kais neuk irah mikir mak neuk irah ketika manusia para hadirin sadayana justru orang berbuat amal mangpang mengpeng keneh munasabah cek Rasulullah ibadah maka Gusti Allah sababaka qobla hiromika mengpengker ngora meme datang kol imam pemuda ceng gedang ngaji kayak aing mah geus kolot mun panjang umur ya mun modar betul apa tidak moal bohong Rasul keur ngora mah kuat keneh nek ibadah coba enak nek ibadah geus kolot deh mamang geus kolot nek maca Quran mata kurang deuleu bener heuy bener tanto cek injuna bah abah kadal kene kana Quran mana Allah ngageblek aing mah Allah ngageblek teu kadala riot aing mariot surem bureng aling ieu ge rojak tanah ta rojok matana ya cenah geus kolot tah dibara duit 100.000 bah aya bada duit ieu nah ieu mah cekas 100.000 tolol dia duit mah cekas Quran mah bureng tuh geus kolot mah kos kitu endek ngaji denge ceuli torek jelema torek ngaji ngareupukeun kiai ih pan jelema torek mah kitu kumaneh ngaguru ngobrol sorangan bae ai kumaneh hayang didengekeun ai batur sabodo amat gitu nu torek mah bener teu nu torek mah ripuh urang nembalan teu dijawab urang hamuai dijawab cek urang bukain ka hareup cenah ih nu torek ngarendeng jeung nu cager ngaji palbang ngaji usum hujan aya gelap aya petir aya geledek juleger cek nu torek ka baturna ih dia mah ngajina batuk bae la ilaha illallah geledek ka disangka batuk teu kira-kira ai ku dengkek torek mantak mengpeng ora kitu betul apa tidak sababaka qabla hiromika betul apa tidak sihataka qabla sakomika naon ya atuh geus teh menang kitu moal gede ya ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla sakomika mengpengker cager meme datang geus gering mah boro-boro ceng ka dieu cek bapak naenan bah bah mah hayang ngalaudu cai panas saeutis bah cayanat malodok dia aing cai panas goblok dia terus bah abah sang ngarep ke kiblat abah mah geus lain rasaan abah geus deukeut ka hareup jauh ka buri kuari bege geus teu ngeunah ngakan tai-tai acan ngakan uyah ararasin ngakan cabe lalada ngakan gula araramis atuh jelema cager tolol kunaon keur jagi-jagi teu daek geus gering beka karak mangpang aya sasakena umur yuk urang barengan masyarakat dia nu tadina telok ngaji sing rajin ngaji nu tadina ngedul sing daekan nu tadina pelit sing barahan tadina teu akur jeung tetangga sing alalakur nu tadina telok berjamaah sing rajin berjamaah salat ulah tinggalin ngaji ulah tinggalin kasab mah teruskeun nu penting salat ngaji ulah tinggalin sing akur jeung tetangga amin insya Allah pas kula ceramah sajam saparapat ngenaheun mamang mah kula setengah modar
Moga-moga aya manfaatna nu leres topek hidayah ti Allah anu lepat mah kabodohan pribados. Geus ulah sok kondangan kula, kumaha mah ulah sok kondangan kula mah geus sang heuk nya. Ada eta cenah hayang keneh datang bae mah kula ku ditu, teu kudu mayar. Nek 2 poe 2 peuting teh kula ngaji hayu. Gitu. Sakitunya. Wallahu waliyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin 'alal kafirin wa 'alal munafiqin wa 'alad dahriyin. Allahumma izzil islam wal muslimin 'alal kafirin wal munafiqin wa 'alad dahriyin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril munafiqina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.